Perjuangan Kades Cibarengkok mati kali alhamdulillah. Dua kali dicor ya teh. Bersyukur tinggalikeun. Kades Cibarengkok ngajukeun anak luar. Nah, mantap. Kemudian tetangga sebelah Rahmat. Wargana dia anak terekeun. Mana Pak Rahmat tuh? Kades Cibarengkok memantap memperjuangkan ke masyarakat teh. Imahna WC na pamna kawehana tetek bengekna. Pokoknya mah salut Kades Cibarengkok AJS, mantap, lanjutkan.